Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala barakatuh ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa ummati ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa thalithuha an tu'mina bi kutubihi. Wa thalithuha sareng ari anu katilu tina sitah an tu'mina eta yen ngimankeun anjeun bi kutubihi kana pirang-pirang kitab Allah. Makna imani ari makna iman bil kutubi kana pirang-pirang kitab. Antu sadiqo eta yen ngabenerkeun anjeun bi annaha kana saektosna kutub kalamullahi eta dauhan Allah al munazzalu anu diturunkeun ala rusulihi ka pirang-pirang utusan Allah. Alaihim eta muga tetep ka itu rusul as-salatu ali rahmat wassalamu sareng salam. Wa kulima jeung ngimankeun kana saban-saban perkara tadomanat ngandung hukana itu ma non hakun kebenaran. Jadi termasuk karena iman karena kitab-kitab Allah teh ngabenerkeun kana sagala perkara anu dianggap bener cek sara. Wa nuzuliha jeung ngimankeun kana diturunkeunna kutub biangkanat kuscaren kabuktosan itu kutub maktubatan eta anu ditulis alal alwahi di atas pirang-pirang papan tulis. Ka Taurati sapertikeun Taurat. Aw masmu'atan atawa anu dikuping minas sam'i tina panguping bil musyahadati kalawan musyahadah. Kama sapertoskeun wahyu fi lailatul mi'raj dina wengian mi'raj. Aw mi warai hijabin atawa titukangeun hahalang. Kama sapertoskeun wahyu waqatu miba itu ma li Musa ka Nabi Musa pituri di Gunung Tur. Amin malakin atawa ti seorang malaikat musyahadin anu ditingali. Kama sapertoskeun wahyu ruya diriwayatkeun naon annal yahuda saektosna Yahudi qala eta ngobrol itu Yahudi li Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ka Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ala tukallimullaha aw tangduru ilaihi in kunta nabiyyan kama kallamahu Musa wa nadara ilaihi kana cariosan anu neme. Ala tukallimu nah teu ngobrol anjeun Muhammad Allah ka Gusti Allah atang duru atau ningali anjeun ilahi ka Allah ingkung tau upami kabuktosan anjeun nabiyan eta seorang nabi kama sapertikeun perkara kalama geus nyarios hu ka Allah saha Musa Nabi Musa wa nadhara jeung geus ningali Musa ilahi ka Allah. Faqala teras ngadawuh Kangjeng Nabi lam yangdur Musa ilallah kana dawuhan neme. Lam yangdur teu ningali sa Musa Nabi Musa alaihi salam ilallahi ka Gusti Allah. Panazala tuluy turun naon wa makana li basyarin ayyukallimahullahu illa wahyan al ayah dauhan anu lebe surat Asy-Syura ayat 51. Wa makana jeung teu kabuktosan li basarin pikeun eta tetep pikeun seorang manusia naon ayyukallima yen nyarios ngadauh hu ka itu basar sa Allah Gusti Allah ila wahyan kecuali sebuah wahyu aw mi warai hijabin atawa titukangan halang aw yursila atawa yen ngutus Allah rasulan ka seorang utusan usina rasul teh malaikat payuhia tuluy ngawahyukeun itu rasul ka itu basar biidnihi kalawan idina Allah makana perkara ieu sau kersa Allah kana ma. Qala nyariosa Suhaimi Imam Suhaimi fi tafsir dzalika dina nafsiran eta ayat ayma soha tegasna teu sah libasarin pikeun seorang manusia non ayu kalima yen ngadauh nyarios hu ka itu basar sa Allah Gusti Allah
illa ayyuhiya kecuali yen ngawahyukeun Allah ilahi ka itu basar wahyan kalawan wahyu ay kalaman tegasna cariosan dauhan khofyan anu samar yudroku anu bisa dimengerti itu kalaman khofyan bisuratin kalawan segera kama sapertoskeun perkara sami geus nguping sa Ibrahim Nabi Ibrahim alaihissalam fil manami dina impenan anallaha ya'muru bidzabhi waladika idna kana cariosan anu neme innallaha saektosna Gusti Allah ya'muru eta marentah Allah bidzabhi waladika kana mencit budak lalaki anjeun ieu teh si kaul anu dikuping ku Nabi Ibrahim dina impenanana wa kama jeung sapertoskeun perkara ulhimat parantos diilhaman saha ummu Musa ibundana Nabi Musa antak dzifa kana yen malidkeun itu ummu Musa hukan Nabi Musa fil bahri di lautan aw mi waroi hijabin atawa wahyu di kuping ti satu kangen hahalang aw ayursila atawa yen ngutus Allah rasulan ka seorang utusan ay malakan tegasna seorang malaikat Jibrila tegasna malaikat Jibril alaihissalam fayukalimu teras nyarios Jibril ar-rasula ka seorang rasul ayil mursala tegasna ka anu diutus Jibril ilahi ka itu al sina teh rasul teh rasul bimakna samana jeung nabi lain rasul lugawi anu al mursal ilah teh bi amri rabbih kalawan parentah pangeranana itu rasul ma kana perkara ieu sau karep itu rob kana emma Faraun ari ieu eta hiji cabang. Qala parantos nyariosa Sulaimanu al-Jumalu Sulaiman al-Jumal. Wa anil Harthi sareng katampiti Harth bin Hisamin katampiti Harth bin Hisam non annahu saektosna Harth salah eta naroskeun itu Harth bin Hisam annabiya ka Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenaon pertalosanana kana kaifa ya'tikal wahyu kana cariosan anu neme ya dina Bukhari hadis nomor kedua. Kaifa ya'ti kumaha datang ka anjeun al wahyu wahyu. Faqala teras ngadawuh Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ahyanan sakapeung ya'ti datang wahyu ni ka abdi pimithli salatil jarosi dina samisil gerincingna atawa sorakna lonceng. Wawa sareng ari itu wahyu asadduhu eta anu pangbangetna itu wahyu alaya ka abdi. Pepsimu teras eureun itu wahyu ani ti abdi. Wa qadu itu jeung nyata geus ngaraksa abdi makana perkara qala ngadawuh Allah kana emma. Wa ahyanan sareng sakapeung yatamatsalu ngarupakeun li ka abdi sal malaku malaikat rajulan ka seorang lalaki payukalimu teras nyarios itu malakni ka abdi paai teras ngaraksa abdi ngajaga abdi terang abdi makana perkara ia kulu nyarios itu malak wal jarosu jeung ari jaros bipathil jimi kalawan dibaca patah jimna waroi jeung rona wawa sareng ari itu jaros ma eta perkara yu allaku sok ditalikeun itu ma ala unukil himari kana punukna keledai lonceng teh wa qalu sareng ari dawuhan rasul payapsimu tegasna lapad payapsimu anni ayyan pasila manana teh eta yen narima eta narima pisah itu wahyu artina beres anni ti abdi wa yufariku jeung misahan itu wahyu ni ka abdi. Wa qaluhu sareng ari dawuhan Kanjeng Nabi wa itu tegasna lapad wa itu mimbabi wa'a eta tetep tina bab wa'a ya'i wi ayatan bahwa wa'in wada kamau iun ai hafiddu tegasna ngajaga abdi makana perkara qala dawuh Allah kana amma wal muradu sareng ari nu dimaksad bil kutubi ku pirang-pirang kitab ma eta perkara yasmalu ngurung itu ma mencakup itu ma al mushafa kana mushaf wa qad istahara sareng nyata parantos masyhur tos populer naon annahu saektosna mushaf
mi'atu wa arba'atun eta aya 104. Wakila sang dicarioskeun non annahu saetusna musab mi'atu wa arba'ata asyara eta 114. Wa qala sareng nyarios sa As-Suhaimi Imam As-Suhaimi wal haqqu adamu hasril kutubi ilaih kana cariosan anu nembe. Wal haqqu sareng ari anu bener adamu hasil kutubi eta teu ayana ringkesan pirang-pirang kitabullah fi adadin dina bilangan muayyanin anu tangtu. Pala yuqalu mangka teu bisa dicarioskeun annaha kana saeutosna itu kutub mi'atu wa arba'atun eta 104. Pakot tungkul. Di annaka saeutosna kana saeutosna anjeun idat tabata lamun eta di mana-mana mengikuti anjeun. Aya patasat tegasna nyelidiki anjeun. Ariwayata kana riwayat tajid maka pasti bakal mendakan anjeun hakana itu riwayat kana itu kutub tablugu eta dugi itu kutub arba'ata wa thamanina wa mi'ah kana 184. Payajibu mangka wajib naon i'tiqadu annallaha nekadkeun kana saektosna Allah anzala eta nurunkeun Allah kutuban kana pirang-pirang kitab minas sama'i ti langit alal ijmali barina tetep netepan secara ijmal, secara global, secara umumna kitu teu kudu apal rincianana anu kabeh 184. Lakin yajibu tetapi na wajib naon ma'rifatul kutubi nguningakeun kana pirang-pirang kitab al-arba'a api anu opat. Tafsilan kalawan rinci mana tafsil di dieu mah anu tilu mah cukup apal ngaranna jeung diturunkeunna ka saha kitu. Nganu hiji mah Al-Qur'an kudu apal jeung naon jeung eusina kitu. Wa sareng ari itu kutubul bahwasana itu kutub arba'ah atau rotu eta Taurah li sayyidina kagungan junjungan orang sadaya Musa tegasna Nabi Musa wa zaburu jeung zabur li sayyidina pikeun junjungan orang sadaya Dauda tegasna Nabi Daud wal injilu jeung Injil li sayyidina pikeun junjungan orang sadaya Isa tegasna Isa bin ibni Maryam wal furqanu jeung Al-Qur'an li khairil khalqi pikeun pangsaena makhluk sayyidina Muhammadin tegasna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa alaihim jeung kanu sadayana ajmaina wa alaihim jeung ka itu Daud Isa Musa ajmaina tegasna sadayana tatsmimun ari ieu eta hiji penyempurna. Ruwiya parantos diriwayatkeun min hadithi Abi Dzarrin tina hadis Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala an. Non qala lafad qala. Qala nyarios Abu Dzar qultu ya Rasulullah kana cariosan nembe. Qultu nyarios abdi ya Rasulullah nun utusan Allah pamakana cemangkat kumaha kabuktosan naon suhu Ibrahim in hadzal fi sufiula sufi Ibrahim wa Musa ya kan. Qala mangka ngadauh Kangjeng Nabi kanat kabuktosan itu suhub Ibrahim kuluha tegasna sakabehna suhub amsalan eta berupa perumpamaan minha eta tetep tina sapalihna itu amsal ayyuhal malaku ari dawuhna anu nembe ayyuhal malaku ayyuhal maliku gitu punten sanes malak malik ayyuhal maliku inget kade seorang raja al musallatu anu dititipan kakawasan al mubtalal magruri anu dicoba kutipuan ini saektosna kaula ieu teh dawuhan Allah lam ab'ats eta tengutus kaula ka anjeun litajma'a kana yen supaya ngumpulkeun anjeun adunya kana dunya ba'daha kana sebagian dunya ala ba'din kanu sawarehna deui. Walakin ba'atsu sareng tetapi ngutus kaula ka anjeun ditarudda kana yen supaya ngabalikeun anjeun ani gaganti ti kaula dakwatal madlumi kana dakwahna jalma anu didolim fa inni karna saektosna kaula la aruddu eta moal nolak kaula hak kana itu dakwatal madlumi walau kana sareng sanes kabuktosan
itu dakwatal madlumi min fami kafirin walau kana sang sanes kabuktosan itu madlum min fami kafirin eta tetep tina bahamna jalma nu kafir eta cenah di antara amsal nu aya dina suhuf Ibrahim. Wa minha sareng eta tetep tina sapalina itu amsal alal akili ilaih ari dauhan anu neme. Alal akili eta tetep wajib ka jalma nu berakal ayakuna arieun kabuktosan lahu eta tetep pikeun itu akil non saatun waktu yunaji anu munajat itu akil fiha dina itu dina itu saah robbahu ka pangeranana itu akil azza maha agung rob wa jalla jeung maha mulia rob. Wa saatun jeung waktu yuhasibu anu muhasabah introspeksi itu akil fiha dina itu saah nafsahu kadirina itu akil. Wasaatun jeung wasaatun jeung waktu yatafakaru anu tapakur berfikir itu si akil fiha dina itu saah sun Allahi tentang penciptaan Allah, tentang padamelan Allah ta'ala mahlur Allah. Wasaatun sareng waktu yakhlu anu ngosongkeun itu akil aya tajarrudu tegasna ngawungkulkeun itu akil fiha dina itu saah lihajatihi pikeun kabutuhna itu akil minal mat'ami nyatana tutuangeun wal masobi sareng leleuteun. Wa minha sareng eta tetep tina sapalihna itu amsal anu aya dina suhuf Ibrahim alal akili ileh ari dauhan anu neme. Alal akili eta tetep wajib ka seorang jalma nu berakal alayakuna arien teu kabuktosan itu si akil tomian eta anu toma nu ngarep-ngarep emu amilan tegesna anu berangan-angan illa fi thalathin kecuali dina 3 perkara. Tazawudin tegesna kahiji dina bebekelan lima adin pikeun akhirat wa marommatin jeung ngomean lima asin kana kahirupan waladzatin jeung ngeuneuhan fi ghairi muharramin dina salianti perkara anu teu diharamkeun. Qauluhu ari dawuhan Allah marommatun tegasna maromah bi fathatin kalawan dibaca patah wa tasdidil mimi jeung ditasdidkeun mimna marommah ai islahun eta manu teh islah ngomean ngaluruskeun mangga. Wa minasang eta tetep tina sapalihna itu suhuf Ibrahim atau amsal fi suhuf Ibrahim mangga. Walal akili ileh ari dawuhan anu neme. Walal akili jeung eta tetep wajib ka jalma nu berakal ayakuna arieun kabuktosan itu akil basiron eta anu waspada bizamanihi atau basiron eta anu ningali bizamanihi kana zamana itu akil. Mukbilan tur anu madeb alasanihi kana tingkahna akil. Hafidhon tur anu ngajaga lilisanihi kana lisan akil. Waman jeung ari sasajalma ada eta ngitung-ngitung man kalamahu kana obrolanna itu man min amalihi tina sebagian amalna. Jadi jalma nu nganggap obrolan teh sebagai amal qala maka bakal salit non kalamuhu obrolanna itu siman illa fima kecuali dina perkara yakni penting itu mah hika itu si man atau yakni aya manfaatna itu mah hika itu si man bipathi awalihi kalawan dibaca patah awalna mimbabi roma tina bab roma ana yakni roma yarmi gitu teh aya mah tegasna perkara tata alaku berhubung itu mak tata'alaku ngahubung atau nyambung nyantel naon inayatuhu nolonganana itu si katolonganana itu si akil si man bihi ku itu mak kama sapertikeun perkara qala parantos nyariosa Ibnu Hajar fi Fathul Mubini dina kitab Fathul Mubin. Qala nyariosa Abu Dar Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala an aidon kelawan deui qultu nyarios abdi ya Rasulullah pama mangka
ari naon kana eta kabuktosan naon suhup Musa suhupna Musa qala ngadawuh Kangjeng Nabi kana kabuktosan itu suhub Musa kulluha tegasna sakabehna suhub Musa ibaron eta pirang-pirang pitutur bikasil aini kalawan dibaca kasoh aina wapatil bai jeung dipatahkeun ba'na jamu ibrotin jamana lapad ibroh ibrotun ibarun bisukuniha kalawan disukun bisukuniha kalawan disukun kena itu ain mithlu sidarin wasidrotin sepertikeun sidarun jamanana sidrotun jadi mufradna sidrotun jamanana sidarun ay mawa itu tegasna pirang-pirang pitutur wa minasang tetep tina sapalihna itu suhub Musa ajibtu liman aikona ileh ari dawuhan anu neme ajibtu kaget abdi liman kajalma aikona ngayakinkeun itu man bil mauti ka maut kaifa yafrahu kumaha bakal bunga itu man ajibtu kaget abdi liman kajalma aikona ngayakinkeun itu man binari kana neraka kaifa yadhaku kumarek seuri itu man ajibtu kaget abdi liman kajalma yaro ningali itu man adunya kana dunya wataqallubaha jeung kana bulak-balikna itu dunya bi ahliha ka ahlina dunya kaipayat ma'innu kumaha rek tenang itu ahlu dunya ilaiha kana itu dunya ajibtu kaget abdi liman kajalma aikona ngayakinkeun itu man bil qadari kana papasti sumayat abu tuluy capek itu si man wapinus khotin jeung dicarioskeun dina hiji salinan matan kaifa yagdobu naon kaifa yagdobu lapan kaifa yagdobu kumarek amak itu man ajibtu kaget abdi liman kajalma aikona ngayakinkeun itu man bilisabi kana hisab sumalaya malu tuluy itu beramal itu si man wafit Taurati sarang dicarioskeun dina Taurat naon ya bena adama ileh dawuhan anu neme ya bena adama he anak Adam la takhop ulah sieun anjeun min sultanin ti seorang pemimpin madama dina salagi langgeng naon sultani kakuasaan kaula bakian eta anu tetep wasultani bari ari kakawasan kaula bakin eta anu tetep layang padu anu moal berakhir abadan dina salamina bifathil fa'i kalawan dibaca fatah fa'na bidali kalawan wabidali jeung kalawan dal al muhmalati anu teu dititikan ayla yafna tegasna moal ruksak itu sultani walayang qoti ujeng moal narima terputus itu sultani yabna adam he anak Adam kholaqtu geus nyiptakeun kaula ka anjeun li ibadati pikeun ibadah ka kaula pala tala'ab mangka ulah arulin wae anjeun yabna adam he anak Adam la takhofan ulah serieun sanyanyana anjeun pawata rizki kana lepotna rizki teu meunang rizki madamat dina salagi langgeng naon khoza ini pirang-pirang gudang kaula perbendaharaan kaula mamluatan eta anu dipinuhan wa khoza ini jeung ari pirang-pirang gudang kaula perbendaharaan kaula latang padu eta teu beak teu berakhir abadan dina salamina yabna adam hai anak Adam kholaqtu nyiptakeun kaula as-samawati kana pirang-pirang langit wal ardi jeung kana bumi walam ai jeung teu capek kaula bi khalqihinna karena nyiptakeun itu samawat wal ard ayui naha bakal nyapekeun ni ka kaula naon rogipun sapotong adonan roti wahidun anu sahiji awasaukuhu atau pasarna itu rogib ilaika ka anjeun fi kullihinin dina saban-saban waktu wa qaluhu jeung ari dawuhan Allah ayi tegasna lapad ayi mudhariun eta fi'il mudhari mudhari'u ayya eta fi'il mudharina lapad ayya bikasih ainil fi'li kalawan dikasahkeun ain fi'ilna mana ain fi'ilna teh ya nu kahiji min babi ta'iba tina bab ta'iba yat abu berarti ayya ya gitu wah mana deui teh
walam ajuz tegasna teu apes kaula. Wa yu'yi jeung ari lapad yu'yi bidomi harfil mudhari'i kalawan dibaca doma harap mudhari'na min a'ya eta tina lapad a'ya ar-rubai anu bangsa rubai. Jadi ayya diasupkeun kana sasi majid bih warna wal bab kahiji. Jadi a'ya yu'yi gitu. Yabna Adam, hai anak Adam, kama sapertikeun perkara la utolibu teu nyuprih kaula ka anjeun bi amali godin kana amal isukan. Pala tu tolib mangka ulah nyuprih anjeun ni ka kaula bi rezeki godin kana rezeki isuk. Yabna Adam, hai anak Adam, li milik kaula alaika tanggung jawab anjeun, kewajiban anjeun, paridotun ari kaparduan. Walaka jeung milik anjeun alaya tanggungan kaula rizkun ari rizki. Pa in khalaqta mangka lamun nukangan anjeun ningalkeun anjeun nika kaula fi faridati dina kaparduan kaula lam ukhallib mangka moal ningalkeun kaula atawa moal nukangan kaula ka anjeun fi rizqika dina rizki anjeun. Jadi sok sanajan urang teu ibadah ge teu ngalaksanakeun kaparluan Allah mah tetep we naon ngarizkian ka urang eta diantawis salah sahiji sifat Rahman Rahimna Allah. Mentakan bismillah ngangena Rahman Rahim teu ngange sifat anu sanes gitu. Sabab Allah mah lebih dominan sifat Rahman Rahimna daripada sifat godobna, sifat adilna gitu. Alama netepan atas perkara kana geus bukti tumma min kati anjeun. Yabna Adam, hai anak Adam, in rodita lamun teh mah ridho anjeun bima kana perkara qasam tu geus ngabagi-bagi kaula hu kana itu mak laka pikeun anjeun. Aroh tak maka pasti bakal tenang anjeun. Arohaj gitu. Mangga arohaj maka pasti bakal tenang naon badanuka badan anjeun wa qalbuka jeung hate anjeun. Wa ilam tardo jeung lamun teu ridho anjeun bima kana perkara qasam tu geus ngabagi-bagi kaula laka pikeun anjeun salatot mangka pasti bakal nyoledatkeun alaika ka anjeun naon ad-dunya dunya hatta terquddo dugi kayen lumpat anjeun biha di itu dunya karok dil wahsi sapertikeun lumpatna sato liar, hewan anu teu dikukut, anu teu bisa diternakeun. Fil bariyati di alam liar. Bariyah di dieu mah kan biasana bariyah teh darat, ari maksud di dieu mah alam liar. Ai sohroi tegasna alam liar. Wa izzati demi kagungan kaula wa jalali jeung kamuliaan kaula. Layanalu moal ngaraih ka anjeun minha tina itu madzukurah. Tina itu naon tina itu dunia ilama kecuali perkara qasam tu geus ngabagi-bagi kaula hu kana itu ma laka pikeun anjeun wa anta bari ari anjeun indi mungguh kaula madmumun eta anu dicacad. Jadi cenah geus rezeki mah kudu naon kudu rela kana rezeki sakumaha bae ti Allah. Sebab lamun teu rela nya anger moal bisa maksa urang teh bakal sakitu bagian mah. Bari lamun keukeuh mah teu ridho urangna nya rezekina teu meunang nya ku Allah dicacad gitu. Panginten upami telepat. Warabiuha antu mina birusulihi wallahu alam bisawab. Kakirangan kalepatan hapunten anu kasuhun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.